padamu negeri taat simnyeun. Nah, anu di tukang korupsi mah beda laguna ti jeung urang. Di sini senang, di sana di mana-mana hatiku goblok. Urang mah teu ngomongkeun nu soleh, ngomongkeun oknum nu ngaruksak rakyat Indonesia. Anger adabku diheulakeun tingali Freeport anu riweuh ayeuna. Ye, pan hutang urang teh hampir mencapai 10.000 triliun ayeuna teh. Negara urang teh yo beunghar loba keneh jalma miskin nu ngadaran nasi aking, loba jalma anu kalaparan, bahkan hutangna beuki loba. Dari ieu atuh-atuh di beda nu nguruskeun anak nu teu pernah ngaji mah pos rona dibadagan, jadwal rona diterapkeun. Caritana rek ngajaga kampung nepi ka kohkol ditakol unggal peuting, ari pas ka peutingnakeun lauk jair nu RT beak ku nu ngarona. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ceu iam teu make kutang, nu ngajawab salam sing kabayar hutang. Sabab urang teh hirup loba bayar komo ibu-ibu. Pan ibu-ibu mah rajin ngaji ece nganyo. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du ngarah tereh. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul adzim. Daramang sadayana ieu teh hormateun sim kuring, urang langsung we da bisi beak ku mukadimah ieu teh. Para kiai, para ajengan, para ustad, para alim ulama, pokoknya mah para alim netepan gewang hormat, we penting ayeuna mah. Mudah-mudahan sok salat tara salat ge sing barokah. Ngan teu gablog ka era mun tara salat mah. Hayang didoakeun barokah teh ripu tara salat. Nya kitu deui nu hadir aparatur pemerintah, da kiai mah kudu dihormat pangheulana atuh. Nu kadua aparatur pemerintah anu kusim kudu dipihormat, da kuring ge anak buahna Prabowo, da kepala MTS urang ge. Jadi teu bisa uing teu ngahina pemerintah. Jeung ngirung urang ge sabenerna mah ieu teh. Tapi keun urang doakeun mudah-mudahan nu hadir ka ieu tempat di atas nami pemerintahan sing dibarokahkeun hirupna. Ibu-ibu nu sami hadir ka ieu tempat, bapak-bapak ieu teh nu soleh hungkul ka dieu teh. Da teu pantes lemur badag nu hadir sakieu atuh. Ah ka dieu mah nu eling wungkul. Mudah-mudahan we nu hadir ka dieu mah ku Allah sing disehatkeun dohir batin. Pan kitu pan nu hareup mah ieu teh 24 karat cenah ieu teh. Nu dihareup 10 karat itu di tukang tuh sakarat itu mah tuh. Tos hormateun di sim kuring rerencangan tah. Abi teh neme terang ieu teh di teh seueur sobat piti Huda. Pak Ustad Fahmi eta teh alumni Huda saluhureun benten 4 tahun. Nguping mah bojona teh saangkatan jeung abi teu wauh, da urang mah teu wauh ka awewe sabab baheula teu payu. Tuluy Mang Cecep Harisman di Perum naon teh? Rerencangan S2 Darussalam di dieu tah jeung Haji Nijar Al Hasan nu kamari nyalon teu meunang di dieu geuning. Itu teh balad urang. Jadi seueur balad. Mudah-mudahan sing sarehat sadayana amin. Katingali ieu jamaah teh sakieu mah Pak kompak we seueur hempak serempak ka pangaos
nu sila aya tuh, nu nyawa HP wari ngamera aya, nu hulang-hulang aya. Yakin nu kurulang-kuruling di pangaosan mah bakal dibarokah daripada kurulang-kuruling tengah peting di kebon batur nu kitu mah jiga sero ece setan udah setan mah teu kadeuleu atuh mun sero mah da makhluk. Sanajan urang panontun cuaca rada tir, insya Allah di pengajian maloba dahareun balik bakal gede hidayah ti Allah subhanahu. Si akang mah hitut tarik bari salah di keun kang getang kudu nyobaan. Urang ku bahasa Sunda we ngobrol teh. Dari teh dari dia share pemerintahan mah pantesna ku bahasa Indonesia kan sieun pabuliut abi mah. Terus aya gini nu keur bobogohan sok pabuliut ngomong bahasa Indonesia teh. Sayang bebeb kalau makan hati-hati nanti kabureuyan gitu. Kamu ngagetin aku kan jadi ngerencod. Dede kamu teh jangan lari-larian nanti ti kosewad geurang. Matak geus we bahasa Sunda. Da bahasa Inggris mah jeung Indonesia panjang. Sok bahasa Sunda mah teu hamur atuh. Hok bahasa Inggris, every day I have no money. Setiap hari aku tidak punya uang. Bahasa Sunda mah sakata balangsa. Silent without doing anything, berdiam diri tanpa melakukan sesuatu. Kan bahasa Sunda masa kata ngajedog. Sing bangga urang teh jadi orang Sun. Doa nu terbaik kahiji. Mudah-mudahan urang dia teh maju ka tahun baru sing ditebihkeun tina musibah. Musibah teh umum pan. Salaki hese ka masjid musibah cetitin dengekeun. Sing sedih salaki beunghar tara ka masjid sing sedih kuping teu bi ana cekokom kuping. Urang hoyong berharap tebih tina musibah tina balik tapi tong salah Pak. Ku musibah teh jelema sok eling ka Allah. Naon cenah? Ku musibah teh jelema sok eling ka Kang ieu ehona leungitkeun Kang tong di ehoan pokona mah kajeun kabeh beakeun. Jadi asa ngayaya ehoan teh asa diudak bagong. Halo. Ku musibah teh jelema teh jadi eling ka Allah. Sok keur jag-jag madikir teh jarang. Dibere we musibah nyeri huntu dan ada wiridan sapeupeting. Bernyekel pipi Allah nyeri. Piraku hayang eling teh kudu nyeri heula naon? Nu loba duit jeung nu loba hutang beda elingna teh. Nu loba duit mah tereh ngadu anak kita geus nyampak atuh. Ya Allah barokahkeun abi, sehatkeun abi balik ti masjid teh. Pan beda jeung nu loba hutang ka Bang Emok mah. Lekoh ngomong lagi. Gusti. Anjing teh bagian babaya. Kirang 70 deui. Jika nu heueuh we bibir teh wailuli kulli humazah tilu majah. Nyaho isuk biadah nagih ka imam. Jika nu bibir teh inna sholati wa nusuki nyaho nyeri ati salaki kagoda ku si tati dengekeun tati syet teh lain nyaho HP wae. Wajar Bu abi tarik ngobrol tidak orang sisi laut orang Pamayang tu Cipatuja. Abi mah ka sawah teh kahalangan tilu sawah bumi tilu sawah laut jeung loro kidul teh kapi uwa urang. Jeung Putri Duyung mah kahalangan salanceuk beda inung hungkul. Halo ieu teh halo. Hoyong tebih tina musibah. Dua sing barokah rezeki nu hadir teh amin. Dari rezeki mah moal pahili. Nu sok pahili mah senal capit. Tapi nu kudu dipekasieun teh sing sieun rezeki nu katarima teu barok. Musing PNS P3K gari teu salat mah percuma we jiga ngala lauk diangkat wadahna bolong. Sok terang ibu ayakan. Sok asupkeun kana cai pinuh teu? Pinuh onton pan cek aing ge kana cai. Nya aing kudu ngomong kumaha ieu? Ye ayakan lelepkeun kana cai pinuh teu? Pinuh kan cek aing ge kana cai. Angkat kos lelepkeun. Angkat. Tah eta teh jiga jelema PNS P3K kok tokona gede eueuh salatan teu nyangkrung we hartana teh. Ngan saukur jadi tai
Halo guys, itu halo. Na'udzubillahi min. Jeung teu cukup hayang barokah rezeki, Pak. Tong sirik kana nikmat batur, meusing tukang ibadah ge sirik kana nikmat batur menyangked we. Halo. Ieu mah teu kop saeutik. Tingali bapana batur mah kabeuli teh parabola di aing hayu paraseuna. Batur mobil geus kabeuli set expander di aing hayu jengker. Moal bahagia jelema kitu teh. Na'udzubillahi min. Awas teu pira teh eta teh. Urang jeroan hiji-hiji da kabeh ge boga nasib masing-masing, Pak. Petani nasibna kudu bebelokan. Bapak TNI, polisi nasibna kudu ngajagaan urang da abdi negara. Kiai kudu ngawuruk, kabeh boga nasib. Bahkan nasibna tukang nungguan WC di pom kan kudu nungguan podol batur itu. Can aya nu modal mah menang duit. Cek budak teh, Pak, abi ukeun jajan jang sokol agama da datang ka pom budak ke lajang diteun ayeuna teh can aya anu ngisi. Doakeun ku ujang sing seueur nu muncrut. Kabeh ge boga nasib masing tangtok sirik kana nikmat batur. Ya Allah, sok nu kemar nasibna beda teu. Padahal beungeutna teh akur, nasibna mah beda. Punten waler, Pak. Ai nu kemar modalna bareng teu? Jawab tuh ngajedog wae. Nu kemar modalna bareng teu? Tuh, geuning takdirna ge beda. Komo urang nu beungeutna berbeda-beda. Mata keune aya jelema nu ngewaeun ka urang antepkeun da ka surga mah moal ngalewatan imah si eta ieu. Halo guys. Ieu teh jelema teh loba. Naon nu beratna? Bapak-bapak di hareup. Sok mu balik jago ge dibere bapak-bapak mah hese interaksi. Tadi we da nu rame teh awewe da bapak-bapak mah seurina ge he. Kunaon Pak gengsi-gengsi teh kana kana mu balik budak leutik. Sok bapak ngomong di 10 menit teh modal mah. Ripu ieu teh ngaji peuting ayeuna. Kunaon mangke deui ngaji teh keune bapak-bapak masina di tukang. Hese kana seurina. Pan meureun gula mah aing teh kudu aya hiburanana lin. Geus anu serius majengan di dieu. Halo guys. Salah ieu teh penampatan teh PR jang tahun isuk. Mudah-mudahan urang sadayana kudu boga nu eta tebih tina musibah. Amin. Dibarokahkeun rezeki. Pangna kan jelas amanat Kangjeng Rasul teh. Da ayeuna hadir ka dieu teh urang teh sabenerna mah keur nganyaran taun anyar ku perilaku anu anyar. Da urang dieu mah teu kudu dititah ibadah atuh. Masjid ge unggal ka dieu kan abi kuliah teh pan di Darussalam unggal lewat ka dieu teh masjid hungkul berarti urang dieu mah ahli ibadah. Amin. Bejana urang dieu mah Pak salat subuh ge nepi ka luar-luar senal teh. Nya jurig senal mah di luar. Matak da kuncina urang datang ka dieu teh keur ngacas keimanan. Da balik ngaji teh kudu aya bawaeun ulah asup ti ceulik katuhu kaluar tina ceulik. Nya kudu jiga bapak-bapak ngaji teh mun keur tahlil husu tungkul. Pas cengkat kue beak sapiring. Halo ieu teh halo. Ya Allah, bener lumpat ka dinya mah. Kuncina kudu sadar heula hate nyieun kahadean teh. Sanajan ajengan nitah berjamaah unggal poe ari teh sadar hate mah anger nu berjamaah teh pemain lama euy. Nu tereh maot kakare ka masjid. Anu geus asam urat. Keur ngorana mah tara si eta teh tara. Halo ieu teh halo. Anger we Cristiano Ronaldo jeung Lionel Messi aki-aki nu geus teu kuat cingogo nu caricing di sarisi. Matakan kade. Ajengan datang ka ieu tempat teh lain berarti ajengan geus suci. Gede kaburomaktan indallah. Ngomong ka batur bisa teu ngamalkeun. Berat jadi ajengan teh ngeunahna amplop pungku. Di akhirat teh. Halo ieu teh. Tak ieu minimalna urang mah persatuan we tahun ayeuna mah. Paingan saur Kangjeng Rasul ka abidar ki ka abadar. Jadi di sapinata pa innal bahro amikun anyarkeun parahu sing bener niat kuatkeun keimanan aluskeun ilmu sabab lautan anu bakal dilalui teh ternyata jero sok ayeuna HP beuki diawurkeun teh nu masana ge beuki saeutik laras ieu teh laras ya Allah mun lumpat ka dinya mah geuning intina mah sok
persatuan di dieu teh dina pangajian teh pan pamuda teh geus nyirikeun dinten ayeuna dina wengi ayeuna teh. Ulah kieu kabatur teh ieu. Kena-kena tara pangajian tong dideuketan sia eta mah tara ngaji. Boa dideuketan mah jadi daek ngaji. Laras teu? Tong dideuketan sia eta mah bongana tara ditiung deuketan ece boa dideuketan mah jadi daek naon? Lah tong dideuketan sia eta mah tukang mabok deuketan boa dideuketan mah eureun taun ayeuna teh mabokna teh amin. Kupu-kupu yang indah dulunya adalah seekor ulat yang menjijikan besti dengekeun. Mending keneh urut bajingan daripada urut ajengan. Urut bajingan mah tobat, urut ajengan mah kumat. Saeuy nu adan di masjid teh alus sorana ece si eta teh tukang maksiat sok di kape jeung jablay teh geus biasa si eta mah. Ngan ayeuna geus tobat adan wae geus saminggu alhamdulillah. Urut bajingan coba kang urut ajengan maripu. Saeuy nu digerebeg di imah Ciis teh. Ece teh apa? Pan eta teh Ustad Muhyiddin. Ajengan salingkuh mah si ubarna. Halo? Artinya tong asa pang ajenganana, tong asa pang masyarakatna, da masyarakat butuh ka kiai, kiai ge butuh ka saha. Sehingga dengan sosial ini terbentuk simbiosis mutualisme. Atuh masyarakat mah aing ge piraku ayeuna mamatahan entog. Leres ieu teh. Da kemuliaan jelema mah teh diukur ku jubah. Wah ieu mah cenah ieu beda ieu mah calon pi surga ceuk sa aing ge meuli tina Shopee ieu mah. 160 itu. Arek pesan murah ieu. Sok bapak di jubahan jiga urang ya ke. Nah tuh Ustad meuni pangsucina batur-batur teu batur mun pidato pakeana kieu nya miluan aing ge. Mah nya aing ka di make duduk we. Teu kabeh nu dijubah kiai, da di Mekah ge nu ngangondoma teh make jubah. Halo ieu teh halo. Gusti nu agung kade ieu mah ongkoh urang teh nguatkeun keimanan ku ngariun jeung para ulama tapi hate goreng kene kabatur cilaka kade punten Pak punten ya punten ieu teh wang dicontohan aya budak ngomong kieu nunyuk nu jabrig buukna teh ajengan culik nah sia nyebut culik dipelong urang teh nah baturan aing eta mah yeuh teu kabeh nu jabrig culik. Da mending kene jabrik tukang sodako daripada botak tukang adu hayam. Laras ieu teh. Pan hayam teh curhat tah ka sapi dah. Cek hayam teh ka sapi pi naon yam? Teu ngeunah aing mah pirage macokan pare saeutik geura. Nepi ka ditajong aing nepi ka dibaledog. Teu cara manehna ka aing nya dikorobot bujur aing teh. Nya dipencit aing teh kadang beak dicacagan. Aing mah pirage 2 pacok. Nah, ada sapi peras nu ngadengkeun curhat aya milu jeble komoyang aing mah susu diracek ku ngapoe. Nepi ka linong. Emang aing teh jablay. Tuh, da ngajaran dog lalaki mah. Tukang we urang. Hoream aing ngomong lagi. Manusia teh mah diukur. Naon ka dieu atuh situ. Rek minum le mineral 2.500 itu. Kak dihitung ku aing. Halo ieu teh halo. Salah sewe bae teh diuleum deui. Tah kudu nepikeun ka dinya. Berarti nu disiapkeun parahu teh adalah modal persaudaraan. Hiji persatuan, 2 eusina jadi di sapinata teh ade adab sing masagi. Naon cenah adab sing masagi kum pan saur Kang Jarot inna min yarikum ahsanakum akhlaqo. Pangalusna ti diri aranjeun kabeh teh jalma nu hade adabna. Aya jelema nu ngomong lah ustad adab-adab. Ustad ge ngomong tadi kekeleuweungan dia nu beradab urang mah ieu mah tarik tegas punten ya. Teu sakabeh anu kasar goreng, teu sakabeh anu lembut eta alus, kasarna parudan merek kene manfaat, tapi leuleusna lukut mata ki soledat jelema. Leres teu? Kos kieu we. Jang ka masjid, kela tuh mah. Jang ka masjid, kela tuh mah. Ka masjid sia teh. Eta teh tegas. Leres teu? Daripada kieu jangan atuh ngaos, mama atuh pan abina ge kamari entos jaba hujan aya atuh aya ngasuang ka pasar malam jeung mama. Lukut teh. Tak di soledad talolobana kolot teh kitu ayeuna mah diweuweuy.
Da budak teges aneh kalakuan teh ayeuna mah hudang subuh teges lain ikro. Kalau kicau, kicau mania goblok. Lain seri eling shit teh. Ari budak teh dipasantrenkeun ka bawa dorakana maman sia teh dengekeun. Wah! Lain maman ieu aing mah maman Amerika aing mah. Sok singgung maneh mah. Lanjut ya teh lanjut. Sarua lain maman Mang Edi sarua. Urang teh kudu nepikeun kadinya ibu ngemut teh kade. Mana adab teh ti mana mimitina. Eueuh deui tina didikan agama bieu hadisna jelas ti Rasul sakitu. Ulah waka ngomongkeun da Quran mah geus bener 100%. Hadis bener 100%. Ieu mah para pahlawan memeh maot nepi ka nuangkeun warisan adab dina lagu. Kieu laguna teh. Indonesia tanah miluan atuh tong ajodoh gue gara miluan. Naon atuh reka dieu tanah tumpah ku jeng jreng di sanalah aku jadi pandu. Di sana aku berdiri jadi pandu. Lain Ibu Sora, Ibu Pertiwi jaga Indonesia teh kunaon? Indonesia bangsa dan jreng marilah seru Indonesia. Tuh Indonesia bersatu tuh dua hiduplah kadieu neuleun atau kana bujur aing kadieu hiduplah negeriku bangsaku sereng bangunlah badannya untuk Indonesia. Heup sakitu we lah si beak. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kapan ti pahlawana ge jiwa heula omean teh. Kakarek badan, ahlak heula dangdanan, kakarek awak urang mati balik. Awak heula sina glowing, ari beheung hideung. Karena eta teh geus jauh jeung amanat pahlawan. Pelajaran sekolah mah di SI di kelas 12 diajarkeun sumber daya manusia kakarek sumber daya alam. Maneh teh kudu nama ye omean heula awak kakarek ngadangdanaan ngomean heula ahlak karek ngomean awak urang mati balik bangunan heula pajangkung-jangkung nu ngeusianana teu ngamalkeun ilmu agama da nyokotan duit rakyat. Leres teu? Beak MBG Mas cek aing ge. Leres ya teh? Riet sia ku MBG. Da eta mah geus jelas kumaha anggota DPR anu soleh 208 triliun cukup jangka biayaan guru salila sataun dibere 5 juta ewang guru teh dina hitungan teh sekitar 3.400.000 lebih kabere 208 triliun tapi ka MBG nu dikorupsi sabaraha 357 triliun mun dibelikeun kana seblak muncrut jurig sia teh kalau dibikeun ka garong betul mun dibikeun ka guru ngaji tetep kudu dikomen da oknum nama goreng da teu kabeh alus leres teu pada mu negeri mayar pajak tanah pada mu negeri taat sim nyieun. Nah anu di tukang korupsi mah beda laguna teh jeung urang di sini senang di sana di mana-mana hatiku goblok. Urang mah teu ngomongkeun nu soleh ngomongkeun oknum nu ngaruksak rakyat Indonesia. Anger adabku dieulakeun tingali Freeport anu riweuh ayeuna ye pan hutang urang teh hampir mencapai 10.000 triliun ayeuna teh. Negara urang teh yo beunghar loba keneh jalma miskin nu ngadaran nasi aking loba jalma anu kalaparan bahkan hutangna beuki loba dari ieu atuh-atuh di beda nu nguruskeun anak nu teu pernah ngaji mah pos rona dibadagan jadwal rona diterapkeun caritana rek ngajaga kampung nepi ka kohkol ditakol unggal peuting ari pas kapeutingnakeun lauk jair nu RT beak ku nu ngarona goblok nu nyieun aturan si eta nu madog oge. Ya uing malah nyirap abi teh orang pemerintah ngan keheul anger kan itu
Aki Abi, Aki Rohmadi propos di Singapura geus pensiun. Aki teh rayina pisan Aki Abi. Jadi Aki itu teh aki-aki pokona mah. Idulur teh TNI hungkul polisi. Tapi ketika debat mah kumaha jawabanna? Teu ridho tetep dihakan teu bener mah duit teh. Halo? Ieu pentingna jadi di Sapinata teh. Siapkeun parahu adab nu hade bisi ti kosewat mana tempatna majelis taklim pangaosan pasantren bantuan majelis pangaosan jelema lamun jauh ti tilu ieu bohong rek ngaluskeun alak teh di masjid ku aya ajengan mingonan di majelis taklim komo di pasantren geus puguh. Palebah mana diajarkeun adab di diskotik. Halo ieu teh halo. Ngan ayeuna teh kana agama teh geus hitungan. Sok. Mah, uang pangkal abi can mayar 1 juta di sekolah, mun teu mayar moal bisa ulangan mah. Inungna da bingung. Kumaha tuh Jang? Geus uang jual gelang mana supaya kirining-kirining pangajian. Nu penting maneh bisa sekolah. Cek lanceuk teh. Mah, abi wisuda. Wayahna kudu aya ngalunasan 10 juta. Lamun eueuh moal tulus wisuda teh. Aduh, kumaha tuh? Geus we mah uang jual kebon bapak nu di kampung, nu penting maneh bisa wisuda tahun ayeuna. Pertanyaan abi, aya tuh nu ngajual kebon jang mayar guru ngaji pada magrib. Eueuh, minta 10.000 teh diomongkeun. Tuh, curhat geuning. Mah tuh cek ustad abi boga hutang 3 bulan, sabulan 10.000, 3 bulan 30.000 can mayar, atuh isin mah teu mayar wae. Nah, ada bapana teh sadar kalah ka ti kajauhan ngomong bari teu wani nyampurkeun mah. Nulak cangkeng pi duit sia teh ajengan teh. Sing ikhlas sia teh ngamakeun ilmu mah. Nabi ge taraputa penta, ari listrik jurig moal dibayarnya. Sia mah pinter budak hayang, ari kana ngaji hitungan, ari sakola nu pitayieun bebeakan. Dikala yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya, yang benar di penjara, yang salah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Saderka salbule tertumpak sado dicepretan. Merdeka beki modern, anger nu bodoh mah beki aut-autan. Jawa Barat, Jawa Timur, rakyat melarat pemimpin semakin subur. Dikala harga beas naik, harga kolot terus merosot, harga cangcut semakin terjepit, harga hutang semakin menonjol. Lebih baik berjalan kaki, punya harga daripada bermobil Mercy. Hasil nyuri cek korupsi, anger nuripu mah rakyat detik. Nyolang Senin kabancen, Salasa nalangsa, Rebo nomro, Kemis kalengis, Jumat itu kena, Sabtu aya nu nipu, Ahad digoleda, angin barat, angin timur, mata bulan daun nangka, melar seumur umur, di akhirat ke neraka. Mata ini meuli cangkir ditukar kena wadah, nini aki malikir geus kolot kudu getol ibad. Moal runtuh itu. Tong sok hitungan sia teh pepeurieun ngadidik agama hese sing nyaah kajengan sasadu teu boga jang mayar mah. Da kewajiban ngaji budak teh ikro teh lain kewajiban ajengan, lain kewajiban ajengan, kewajiban kolot. Ngan kolot sibuk neangan duit teu bisaeun ikro-ikro acan kolot lagi. Dititipkeun ka ajeng. Lantaran ajengan teh meureun katitipan, nya ajengan ge waktu jang neangan du. Sok balikan deui mereka dengeun. Jadi ngadidik budak teh kewajiban kolot sibuk neangan duit, waktu jang ngajar bud. Kulantaran waktu jang ngajar budak, budak teh dititipkeun ka ustad katitipan budak batur, maka ustad waktu jang neangan bayar ontohon. Halo, itu halo. Ieu mah nyiniran nu teu mayar we aing. Pasti da loba-loba di mana-mana ge masalahna teh sarua kitu. Teraskeun ieu teh teraskeun. Komo can henteu tadi dia mah da gratis, komo gitu mah kudu leuwih era. Kudu leuwih nyaah kajengan teh sing sadar sorangan. Naudzubillahi min. Hiji persatuan, 2 adab wayahna wariskeun. Yeuh pangkat kiai asup partai iman mah anger berilmu ge imam nyebut haram ge harum. Mata kajengan mah tong papartayan ari rek madog mah. Bener teu? Cicing urang ge pidato teh kur usum ieu we moal haram balik mah boga kelas sorop. Ayeuna liar kieu nyewa guru budak tahodim sok cenah ngajar. Budakna dibere tong leupas ngauruk mah pidato mah nomor sabaraha anger ngaji kitab nu utama mah. Da urang ayeuna ngaji kitab beureun baralik mah. Anger teh di bawah seuri mah yah teu rame. Garoblok na teh jelema. Urang ge apal isi mufrad malaisa musanan wala majmu awal muhaqqam bi wa min asmail hamsati, apal jamata ge mata goyaro amin mufradi, apal sorob ilam anatasi pilogit atagyuro ngan piraku nerangkeun eta ayeuna. Halo ieu teh halo. 3
ilmu tong dicaliwurakeun eta Syekh Ibnu Ruslan ngobrol wae man aroda dunya palebil ilmi hayang dunia make ilmu waman arodal akhirata hayang akhirat make ilmu waman aroda huma hayang dua-duana kudu make ilmu tetep Pak meusing geus kolot ge tong jauh jeung pendidikan agama teh sabab Islam teh bakal hampang mun diukur ku ilmu tapi Islam bakal berat mun diukur ku kabodo ripuh anger bodoh kos jelema belegug datang Ustad ari nu benerna mana ieu naon kitu tah teu kaharti Islam cik urang mah cik nu bener teh cek aing mah nu bener teh taraweh teh 11 jeung witir cek aing mah 2 tilu jeung witir dan nu pinter mah teu kudu debat amalkeun we buka kitab leres teu anu 11 bogaeun dalil jeung witir nu 2 tilu bogaeun dalil nu belegug mah nu tara taraweh teh jelema nu tara taraweh teh jiga nu bener teh sampurna we puasana teh ari jag-jag mah tan cek aing mah nu bener teh kunut cek aing mah teu kunut nu kunut bogaeun dalil nu tara kunut ge bogaeun nu belegug mah nu salat subuh jam 4x2 nu belegug mah nu tara salat subuh Pak halo bener jam 8 leuheung kene tapi Kang di kodoan leuheung ieu mah daripada teh di kodoan-kodoan acan aya jelema tah ka abi tad cek ustad joget halal haram dijawab ku urang teh aya dina ilmu mah aya nu halal aya nu haram da ditunjuk urang di statuskeun Facebook tah ieu ustad sesat teh cenah aya da bapak aya bener joget nu halal sok ngais budak teh joget budak moal hees manya ngais budak jagreg ujang geura bobo ujang geura sare hees teh moal bobo anger kudu kieu kudu goyang nang ning nang nang ning nang milu ya teh goyang manya goyang eta rek diharamkeun ujang budak caha cek budak teh paling teh budak sialin ku agama ge perkara joget teh diatur yeuh kade dep ngewa atuh ngongais manya bujur hungkul usikna nang ning nang bobo jang bobo anger kudu kieu halo aing era we balik teras kitu tah teu pira kela ieu mah ustad teh beda euy berarti ngadukung dangdutan dengekeun heula matak sing tamat ngaji teh baru dipotong-potong video euy yeuh dina dangdutan teh nu dorakana teh punten lain nyanyina tapi oratna dideuleukeun sok lamun rek fanatik sakali mah musik haram tong aya ieu atuh lat musik teh bener teu kumaha nu makena eta mah sok ibu ditiung nyanyi dangdut dari ditiung mah joget ge diatur daerah ku tiung paling pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan pertemuan yang paling anu ditiung mah jogetna ge kieu anu jiga qosidah oh da qosidah ge jogedan mah ngewa menya qosidah kieu sholatullah salamullah ala toha anger nu qosidah ge pan la 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 mun Agustusan sok lomba tara di dieu pan aya kudu aya kikieuan sakitu mah eta mah da joget sopan teu nempokeun orat eta laguna lagi kita ganti ya Robbi balik salalan tepir joget ge diatur ku agama mah tah nu doraka dina dangdutan teh eta buuk dideuleukeun beheung ditempokeun beubelah nenen ditempokeun ping-ping ditempokeun pan mun geus kitu mah jogetna ge da geus eueuh kaerana geus leungit cek nabi mah al haya uminal iman teh geus leungit kitu mah moal mungkin jogetna kikituan hungkul nu kitu mah wah tah nu doraka teh eta ada hese pa jalma nu teu ngaji mah sagala teh haram ece halo sok tukang karedok teh joget moal anu meuli maknya tukang karedok kieu sabaraheun karedokna maribuan dagoan ku sia kudu seuri aca moal meuli leungeun kieu bujur kudu digoyangkeun sok bujur teu usik da ngewa anger kudu kieu
Aca cabena tilu sige eta nepi tilu karung. Terusan nya kan diladani talen ku karet, nu teu diladani talen ku rante aca. Perkara nu kitu. Eta musik maneh. Ieu teh mana eta? Oh, ti dia orang dia sok sing sumangatnya. Wayana dibagi-bagi honorna nya. Urang mah pan ku sorangan. Ayo langsung. Jika ngaleo-leo ieu speakerna alus deh. Kieu ulah mah ku toa atuh daratang bagong teh ti leuweung. Ieu tap acara nu ngabodal teh nu kieu. Traskeun ieu teh ngaos teh. Lanjut ieu teh. Punten Pak teh sabenerna mah ngomong kieu teh pantes ngan diulem we. Soalnya abi anom keneh usia teh 32 tahun ya. Kelahiran 83 we di Manon Jaya teh 2000 genep keluar 2014. Pokoknya mah istrina Apami cenah mah sangkatan di abi da teu wawa tuh loba we teh jang da teu boga kabeh ka urang baheula teh. Hese hapayu teh komo baheula mah begang jika congcorang murus awak teh. Ayeuna mah glowing teh pan si beungeut ku Garnier ti Alfa 23.000. Halo? Ilmu. Jadi nu disiapkeun para hute adalah ilmu beki kolot teh kudu disiapkeun. Sapa bodoh maripu. Al jalu teh dorun matak nama daratin seperti kan kieu we. Budak belegu ngok postad. Ari kiamat sekolah agama pere teh. Pere jang pan ustadna ge kojor. Tad cek aing mada Islam teh teu kaharti. Nah, sia ngomong teu arti bieu mingonan cek ajengan cenah lamun hitut teh mun batal kudu wudu deui. Kapan anu hitutna ge bujur tad. Nah, anu kudu dikumah beungeut. Bingung aing ngabahasna. Ari sia mun bekok nu era beungeut atau bujur? Beungeut sok omehan ayeuna beungeut sih. Hese lamun jelema geus jauh tina agam. Contoh we Bu ya. Sapertikeun urang ayeuna di lemur tukang ngaji tapi budaya-budaya tahayul dipake keneh kade teh kana tauhid. Sapertikeun kieu jelema ngomong kade cenah anu maot poe Sabtu mah aya nu nuturkeun. Kade eta teh lamun diadu jeung tauhid mah pejet eta. Eueuh irtibat itiso, da musing maot poe Minggu ge pa aya nu nuturkeun mah. Mah nyamait ka kuburan mau pacul sorangan. Aya buuk luhureun imah. Wuk. Cing nu teh bapana gebah. Naon kitu inuna kan budak oro keneh si teh. Menyaingkeun. Bapana ngahulang buuk ge ngahulang. Cek buuk teh ada aing mah teu ngareuneuhan sia. Nu ngareuneuhan sia mah buuk dina kolor bapak. Nu aya lato-latoan. Teu kaharti. Eta teh teu berilmu jelema kitu. Da urang mah bakal maot, leres teu. Kita bakal kieu ditanya. Sok salat tara? Oh sok. Can beres pertanyaan teh Pak, komo lalaki mah pemimpin. Ari salatna make ilmu nyata henteu. Eta teh Pak jelema nu ngahajakeun bodoh teh ripu da ayeuna mah bodoh teh teu dihampura. Sabab ajengan aya di mana? Contoh we lah. Salat usik-usikan keneh loba nu can ngamalkeun eta teh padahal mah salat mah lamun lain dina tempatna mah cicing sapertikeun kieu we tah. Tina cengkatina ruku aya keneh nu kieu. Sami Allahu liman hamidah. Tah sok ngayun-ngayun leungeun, tah sok kieu tah. Karena itu dihitung 1, 2, 3, 4, leuwih ti 3 kali. Geus we kitu. Sami Allahu liman hamidah geus kieu. Mun budak pamuda mun keur kunut gini. Lama ini mana ada truk batal ontohon si teling untuk diamalkan cengir sih eta mah osok berarti cicing kieu ieu mah osok teh bismillahirrahmanirrahim ulah komo gara keur Jumatan akina mawa incun ada kalah heureuy jeung incuna teh di tukang cicing sia teh akina geus goblok kumaha incuna atuh Pak sapinah ge loba nu teu diamalkeun urang ge cangtang tuh bener ya ibadat dengan ainu apa mah nu dasar mah tuh amalkeun Fatihah pan urang mah madhab Imam Syafi'i lolobana pan sora Fatihah teh kudu kadenge ku diri sorangan tapi kunaon jelema teh jarempling salat teh minimal kieu Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin tapi lolobana jelema teh kieu cek hukum teu sah mun arek apik mah halo rajin aya soraan teh jelas Bismillahirrahmanirrahim Siram jangan bilang goirim doa cilang mah teu sah salat kitu teh eta teh kitab dirasapina teh geus diterangkeun teu diamalkeun halo ya Allah ya Karim
geus maot nu ditanyakeun teh maneh sok ibadah tara can beres dipake teh ilmuna da maot mah ngadodoho pateni teu kieu maot mah manya si eta maot karek lohor jeung urang maot manya asar geus maot teu kitu nu aneh mah ayeuna maot isuk ulin nu aneh mah tingali lagu Oma aku pingkeun hei boleh saja kau cintai dunia asik tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya awas sekarang atau lusa tua ataupun muda yang pasti kau akan mati juga bakal maot urang teh laras ieu teh bener eta wahaji logana. Hei berbuatlah apa yang engkau suka. Tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi. Sekarang baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Dijawab dia lagu nanti kayaknya. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati. Anger kagoda kuriba mah urang teh nya. Tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah jangan sampai terpedaya olehnya. Nu kasep maot, nu gelis komo nu goreng patut. Pahe tuh cen. Si Ece berarti ngerasa gelis pahe. Allah karim. Kela ngaleueut capeknya ada di laut mah paus nginum mah. Alhamdulillah. Ang dieu kelas etik. Doakeun sing sehat Pak abi teh. Balik-balik teh 2 genep malam 27 Juni. Anjing di Cilacap, Sukabumi, Jampang. Mending kana di dieu ngaji mah sieun di Jampang mah. Karya Jampang Sukabumi ka Purwakarta balik di ka Sukabumi 7 Sukabumi teh mulang teh 2 genep malam 7 peda tanggal 27 malam 8 ngaji di Cikalong deket eta ge doakeun sing sehat. Ada proyek ajengan mah loba teu ngaji dus di pengajian jual ka tukang rongsok. Teraskeun ieu teh teraskeun. Ya Allah kan ngadodoho kade mau teu bisa kieu da jika karena tangkal awi maut mah nuar nu ngora pantes nuar nu kolot maneh ngora keneh tuar kok maneh mah geus kolot tah bau iwung mah tuar da geuning awi ngora jadi tuar teh manfaat dipake iwung dibikeun ka urang Jakarta ini apa ini adalah iwung itu apa iwung itu bambu muda wah bambu muda juga enak apalagi bambu tua akan taraja tuh sia akan hese Pak jelema bodoh mah hese adi elingan teh asup ti Cilikatu alot ti Cilikencah. Halo. Nu enak mah pan Pak Kiai, tah Pak Kiai mah terang dalilna. Wang terangkeun deui ku abi. Jelema gelo nu ngeunam. Nu gelo mah teu kudu ngaji, teu kudu salat, moal ka surga, moal kana neraka. Tapi pan saur Syekh Imam Nawawi mah taroskeun ka paajengan. Nu gelo mah langsung bakal ka surga asal inung bapana agama Islam dalilna teh nyanak tina Quran wa ma kunna muadzibina hatta nabasa rasul. Dan nu gelo mah jiga teu nepi dakwah rasul dihampura langsung ka surga asal bapana we Islam. Ngeunahnya we. Lain teh hayang gelo teh hoream leuleumpanganana. Hoream bapana sanana mun di payung mah leuh. Ibu boga budak gelo sing bunga. Kasur. Marengkel ieu teh cicing ajenganna ampura tukang mik. Teraskeun ieu teh. Ya Allah. Intina kumaha tuh tadi teh persatuan dibahas geus jang persiapan ayeuna tahun baru pan geus tahun baru. Adab wayahna ilmu komo di mana tempat nu tilu teh eueuh deui pendidikan agama kudu masagi laras teh. Kudu masantren budak teh teu masantren mah hancur. Sok ayeuna main game online jago maca sapina boloho. Belajar tajwid banyak yang gagal. Ai joget TikTok banyak yang hafal. Wah, budak ayeuna mah hidupmu marah-marah mulu gawena teh buatku mengganggu menyanyi sama aku engkol astagfirullahaladzim. Da ayeuna mah di RAG di TK geus teu bangga tarian Islam teh nu aya dina TikTok samen teh.
Halo. Sok wani di Bandungan. Sena mah standarna teh. Kuring ge boga TikTok follower temen aya 70.000 tapi joget aing mah. Dakwah ti dieu tangke bakal aya kirimkeun, dakwah ti dieu kirimkeun. Jadi supaya apa wow, oh geuning resepnya pengajian teh. Ieu mah atuh era geus nini geus rayud gituan sia teh. Ya Allah, naudzubillahi min sok nu Facebook Pro eta monet. Da anger hayang loba duit mah, kudu bebeakan kudu leungit ka era. Awewe makan ora teh kudu dijaga. Awas ya. Gagabah jiga teu pira. Lain ulah ngantong leulewi. Ya Allah, komo ngurus budak leutik ayeuna mah. Budak RA teh pada ayeuna mah di papatan teh ka dieu Neng. Ieu nu titikna dihandap naon? Nah, nu dihandap bager. Nah, da molong beungeut. Kamu nanya. Kamu bertanya, pan aing teh nanya kasih ya. Da di papatahan teh kalah lumpat ajojing ala astag. Ya punten Pak, abi mah jujur paling teu mampu ngajar budak TK. Baheula mah sugan teh urang mah babari ngajar TK. Ternyata SMA SMP mun dibandingkeun jeung RA leuwih hese keneh ngajar RA TK PAUD sok teu sabar mah beak stres. Pun biang teh umroh. Ku aing wakilan we cing teh nyobaan. Da lumayan honorna RA mah leuwih eta keneh daripada MT. Mung deui urang mah teu daek cicing komo mun aya nu geus modal aing kudu ngomehan aing melongkeun da sok dianterkeun ku kolotna geuning tina janela teh duh aing mun teu diomehan disangeun lain guru teu perhatian ini ku aing teh bawa ka WC da geulah tai batur mah cokot selang we nongeng situ isukna teh budak tipes teh sakola matak tidinya aing mau ngaguruan di budak leutik berarti leuwih hese keneh tepuk tangan ta guru TK PAUD tepuk tangan era hese leres teh nepikeun ka ayeuna urang mau ngawurung deui mung aing bibir teh sia ya Allah ya Karim luar biasa awas pendidik minimalna atuh ibu ya ku pendidikan agama mabalik ti pasantren tutup orat bener leres gitu bahasa budak teh dijaga wajar da ina makan hese budak teh panona alus irung alus semuanya ditempo ti hareup ti ka dieu cenah ningali tong kana bujur aing ka dieu ka dieu neuleuna da urang mah refleks ditempo ti hareup ti geger ngan hanjakal pisan kalakuan tong ka aing atuh jeung setan guntagan asik tesirikna bunga teh ibu boga budak guntangan ti lalaki mending pasantrenkeun lebar mutiara budak awewe mah semuanya nah kunaon nu miluan erai nah kunaon nu geulis asik nah kunaon nu bangor aya teh nu kitu da didikan agama naon jawabanna jiga nama ngarasa asik asa aing semuanya kagok era bisa payu kasasaha tungtungna wajar we isuk-isuk di akadan da sore teh geus utah-utahan Januari dikawinkeun da Februari teh geus ngalairkeun pan era naon ngantep indung bapana lares teu tuluykeun kulit keler koneng asik hun tuh miluan tong ka dieu melong ka dieu hun tuh bodas kagok edan biwir berem-berem panon coklat budak saglowing-glowing diantep tapi kan glowing ge anger nganaha atuh bet semuanya geblek hirup daek kagok era ulah bangga bisa gonta ganti jaluk komo jeung bae da moal panggih deui meureun Gusti nu Agung lanjut ya teh lanjut anger Pak ieu teh tinu hiji dua tilu teh pusatna mah urang teu bisa ngaji budak kudu masantren dari masalah masantren mah abi ge di Mangun Jaya teh teu abi ge teu langsung betah tilu bulan teh jebleh wae padahal bapak teh alumni putra Kang Marju da beuteun terang putra Kang Haji Marju nu beulang duruk gereja teh budakna teh nu ka hiji teh wios teu naroskeun ge siang terang
Ayeuna mah eleh kasaingan da urangna nyanyi kitu ngagitek jadi eleh kudu ngagitek mah. Punten Bu ya, ternyata nuku abdi diemutan satu persatu. Ya Allah, eueuh didikan agama. Ngaran budak di pasantrenkeun teu betah sabarna mah kuncina lain aya di budak lolobana mah. Betah masantren mah. Aya di kolot, mun kolot lebay ka anaknya lebay teh. Sapertikeun kieu we budak teh nelpon. Mama abi teh 3 minggu di pasantren teh budug. Tah, kolot teh kade teh mancing budak. Tong saruana. Oh, sing sabar bager engke mama kadinya nyanak lanong jeung bapak tong soogoan era geus gede. Kan budak teh tulus ceurik teh, da kuat kolotna. Tah salahna teh sok disamat ku kolotna. Mama abi teh budug, euleuh neng budug. Naon mama budak bapak budug geus we jemput tong masana. Ah, gelo sakeluarga. Tah nu kitu teh loba. Kunaon budak teu tamat masantren, ngogo teuing indung bapakna. Padahal payeuk, Pak. Nyata budak lebar bisi anu mending keneh papisah sementara di dunia daripada papisah jeung budak di akhirat sia salilana. Naudzubillahi min kudu eta mah. Da ceurik urang bola datang ka udah teh poe Jumaah inget ya Kemis berangkat nama daftarna Jumaah da kudu Kemis cenah nurutan hijrah Rasul Jumaah malam Sabtu mah henteu teh ceurik da lobakeun hakanan na lomari. Malam Minggu jebleh Pak melong lampu belah kencang. Yang ih ayang ke mama. Mun keur ceurik nikmat geuning, keur ngahayati dibebenyokeun ku pengurus lain kalarepe beuki tarik. Kunaon? Repeh. Tuh bisa direpekeun. Keur salat maghrib inget kan? Diciwit aing repeh-repeh da nyeri aing teh. Repeh-repeh isin repeh. Ceurik nu ditahan mah ripuh buri. Repeh. Ingat di lawang imah. Matak pala mun masantreun budak ceurik wajar. Komo abi manu kahiji di huda 2. Unggal sabulan ayeuna mah 2 bulan teh dilong. Sabulan setengah lacan 2 bulan. Di huda 2 nu kahiji mati kelas 1 SD kene ayeuna geus 4 kelas SD diomongkeun ku tatangga. Da ayeuna teh nu ngomongkeun teh budakna teh kalabeuki ripuh. Budak urang mah Quran geus katalar babacaan jang bekel masyarakat ngaji Quran geus merenah urangna mah nyalse di dieu pak di bagian nganteuran isuk teh mata ka dieu teh ngumpul-ngumpul jeung isuk mun dibere eta ge wang doa silih doakeun eta mah halo kagok era bener Kang ah mana we nu inget cek guru teraskeun ieu teh ameh malah santren orang jadi ibu teh solusina meusing beunghar meusing rupek meusing anu nu mata jadi tenang mah kadenge adan budak balik ti pasantren teu kudu pidato kada urang teh ngomong bapak budak urang bungahnya beda jeung balik peuting bari salat subuh hese diudangkeun nyeri hate teh nya kumaha inungna we eta mah ketang aya anu teu nyeri hate biasa we ya Allah ya Karim kade HP teh ieu teh bisa ngaruksa da urang teh salah budak teh kieu karena HP wae da urangna boga HP euy. Jadi eta mah kumaha urangna tingalina HP teh pelongkeun nu manfaat. Upin Ipin mah pan alus aya batasannya. Alus Upin Ipin. Tah nu goreng mah tah. Si Marsa tong ditempo. Nu Badung geuning jeung beruang. Eta teh film teh ngaruksa teh cek urang mah. Nu alus mah si Sipa kana sepeda ngapung alus. Bakal nolongan batur budak teh nepo eta mah. Si Sipa nu isuk-isuk jam 7 geuning. Jangan panggil aku anak bagong paman eta nu eta. Ade film teh KB alus. Ladu singeun eta. Urang da keul Kang urang geus eta. Kunaon sih eta mah mun newakna teh geus penjahat ka tewak karek datang sia teh mah. Beranghakan we sia teh mah. Tah. Sound the ship nu teu bisa ngomong tong dipelong ka orok. Moal bisa ngomong. Nah ada sound the ship mah sorana kita leuwih ti 3 atuh. Hiji. 2. Kartun doma teh. 3 be tara jauh suarana teh be geuning ustad apal ngareret sajam aing nah ada budak teh melongan film Sound the Ship 7 tahun teh bisa nyebut mama acan jang ka masjid mau bere duit sia bejakeun bapak sia be salah didikan.